tanggal sabaraha. Rek naon maneh nanyakeun tanggal siga kaum gaji we. 20 wadah. Ewas teh sardang na sabulan teh sabarang poe. Ata si sardang mah beda kalenderna. Sabulana 100 poe sardang mah. Natus atuh 100 poe. Ari kitu rek naon maneh nanyakeun tanggal. Kan enak teh bulan Desember lain. Berarti tereh tahun baru. Lamun tereh tahun baru, maneh rek ka mana kitu sal? Lalu tidur dah. Aing mau kalau kidul moal cenah gusupkeun Nyi Roro Kidul. Tahun baru mah atuh bergarakannya sama betina, bro. Me happy. Gimana sih? Cewek sal, cewek. Naon mah awewe kamur-hamur duit. Maneh mah pantesan teu boga wae kabogo da mumpul ngamodal. Sal, dengekeun. Wanita ayeuna mah kalau kita tidak berduit moal di deuleu. Ngabejaan urang mah matakan kudu loba duit. Beberapa merek awewe jajan oge minta kene kasih emak. Italna boge Nadim apa? Pokoknya mah tahun baru ayeuna urang ngadek ngarayakeun sorangan. Gaya si ganu nya we oro-oro sia. Sakitu hayang udud ge. Aya kicik narantang, cik sabatang. Hari pagawean lamun kumpul teh dang tingali. Lamun geus beres nyatu, eueuh udud, sasalake teh sungut. Udud dang. Kitu patut. Tinggali we engke tanggal mainna ulah loba omong. Kumaha maneh we salah lieur ngabandunganana ge. Nu penting maneh bahagia pokona mah. Jingka aing mah. Tah maneh mah jeung sadak kakara cocok ngobrolna. Eueuh udud. Tah kitu patutan aya kula we hayang sasorangan ade tah. Mending semua orang ketarang cepat jadi seotiknya sebeuh. Ulah atuh bunga, kumaha nyari beuteung. Geus we sedeng. Cicing we pokona mah ngeunang teu ngeunang opi. Kalau ulah kitu atuh kan teh ada ngeda udunan sama. Lah, beda udunan uyah. Ari maneh bunga udunan naon? Itu udunan asem. Naon gitu? Udunan asam atuh eunang meni pirang asam nangala di walungan ya. Nya abi atuh udunan rujakeunana sabaraha coba. Sombong maneh ngadi parabotek si sari cetrokeun abi maneh. Mau urang nih. Nya urang atuh nu pangberatna udunan mah. Udunan naon eta berat teh? Iya. Coet jeung mutu ieu da berat sok teu percaya mah jungjungkeun. Yuk. Mana wae. Matak nyampe tong galu jero pokona mah opi. Sama tapi kakak. Tah betang bola. Iya, bener ieu. Eta aku. Iya mah. Mau kencai mah. Mau kencai. Kada, ih, cai aku ieu. Jadi gede caian. Mana? Gambaran mana? Kemana? Nyatu abi mah dek yang kabogo lagi. Aku mah dia milu. Abi tuh bawa kabogo. Mana itu baju bunga? Kade sembarangan. Lain tepayu kadenya. Loba tan wayangan banget urang da embung. Saha loba teh boy apin. Mana ge boy apin mana mau jauh. Nia tuh nih nya gitu galak. Hayang saha atuh saha ieu bere embung canggung boy apin. Embung eta. Apa eta ganteng boy apin teh ieu? Oh, da boga kabogo mangan jempe we sadar beja-beja. Nyayang ieu kasina di lain boga kabogo mah. Atuh eta. Geus jempe meni. Nah, tapi ngomong di babawa ngomong buntut tadi. Ini biasana gitu-gitu ku adi maneh ngadi. Kancong. Kateh. Ya, nenek kamar tahun baru. Saya mau badai ngaos teh, soalnya malam Sabtu teh saya jadwal di alim takir. Abang duit babah dede. Sabar we ngaji. Tahun baruan oge libur atuh. Atuh kunaon ada kewajiban ngaos mah. Sekali kan tahun baruan. Tuh ini teh dulu sekarang. Kanjang bekal.
bener iya, tong ka mana bisa ambak aja Agus. Tong ka bawa sakaba-kaba ku baru dah. Udah gimana ada iya enggak. Kok tah? Ope nama bijak. Oh. Apa? Ada view itu kuat. Apa nama? Ngambil lebih ka batuk. Cobaan ah. Tok, cobaan. Halo bay, kawana. Halo kenapa? Panas terus. Apa aku ngomongnya kan? Coba. Cobaan namanya bay. Tiga banget. Gimana bisa dia mereka racun ya? Wah, stasi aku nyari ribet tuh. Jadi orang sebel. Iya mah. Deui. Mak, Euy, saya keula mas kata. naon ari maneh sal? Oh iya ningali emak asa geulis pisan. Ngewas sia pileg ah. Lain kedua atoh mama dipuji teh. Nya tah hoream dipuji ku maneh masuk goreng tungtungna, pasti we aya kahayang. Hehe, kapal wae mama. Isal ta duit atuh mah. Nya cek aing ge, pasti we goreng tungtungna. Duit jang naon ari maneh sal? Isal hayang meuli kembang api mah jang tahun baruan. Jang nanahaun kembang api eueuh gunana. Atuh mah isal hayang ngajaran jika baturnya kembang api bebeledagan di luhur langit. Nyeun we lotong ku awi atuh yang bebeledugan mah. Atuh mah sakali we. Cicing sia teh yang merosot samping. Mah atuh kan salawe ribu mah. Tong browning 5.000 yeuh 5.000 ku teu boga mamang. Bari na ge sal tahun baruana lain kudu kikitua. Anggur si maneh teh tabakur, hirup teh geus tambah umur, kuduna ge maneh teh dewasa lain boboloneun wae. Geus mah mere mah teu kalaka ceramah nambahan rungsing we ah. Nginjem kasih gilang. Nu boga we sia jang mayarna punya minjem teh. Urang. Alhamdulillah si Gilang mere nginjem oge. Jadilah tahun baruan teh. Tapi di mananya meuli kembang apina? Di mana sah? Ngomong sorangan sih kan ebel. Tati si Gilang Perlu naon? Jika cuma sibuk wae. ah meni sok kepo teh ya. Ditanya terbalik, aku jelema saya buludu ieu. Boy, kadeu heula sakedeung. Naon sah? Boy, ari maneh apa tuh anu sok jualan kembang api di mana? Kenapa? Naon sih sah? Nah di mana gitu? Sok kepo teh. Si Gedul kalau kamalikeun. Emang enak begituin. Balik boy, orang terek meuli, tapi teu apa meulina di mana? Ya, teu jauh-jauh. Kade kurang kemalikeun. Bener boy eta teh. Jeung teu bener sagala. Di mana duitna? Nah sabaraha gitu boy. Murah pian 50.000. Nah ini mahal-mahal teuing lain salawe ribuan. Beda deui ya mah tuh kembang apina lamun diceungeut teh aya keluar warna-warni, aya tulisan Happy Bujer. Wah bener eta teh boy. Hade kitu mah. Aya tuh duitna urang dek balik heula jongjon geus kieu mah. Heuh juk. Kalem we nyo aya we. Dasar jelema teh beleguk. Daek we ditipu. Nyaho dibere kembang api nu basah. Mama siapa jeung si Ate nyampur ka dieu ngadak lagi. Aduh, dari mama saya jadi atuh. Tuh ari abi rek ka mananya? Dari abi mah kemana di we bae? Nuturkeun we.
Wah, terpercaya si Epa apa si Epa meren kepo lebih ke akar-akarna. Aku mah. Abah we, naturkeun adina pokona mah. Oh, atuh. Can jam ieu nya can nyampurnya can yang kamu sakuring deui digana besanan we kitu geus tadi. Teh nama saya. Bae tungguan we. Tuna, Nadine, hayu. Hayu ka mana teh? Hayu ngaji ka Abu Takir. Api-api teh nyaholah. Maingna teh malam Sabtu. Ayo nya ati tete. Urang mah apa moal ah. Kenapa teh tahun baru? Aya acara deui. Bobogohan wae mana di? Mana bunga erek moal. Moal ah haji gue tundu. Itu moal. Lalu mah alsan pisan. Nu tunduh mah, nu men mah dasar pengadulan. Ayo cabut deui tah. Nya hayu we antepkeun adina jeung mama. Cuy, antepkeun we si Nadine jeung si Bunga mah rek nurutan urang Walanda meureun, rek happy gujer. Happy New Year. Lah eta gujer. Bari lagi nyaho nya Nadine erek tahun baru waktu na happy. Urang itu mah anggar we ngaku gulu ngaji. Nya atuh bari lagi enak ona abi mah rek. Nih atuh Nadine milu. Nimbung ah horean ketek kaganggu. Wah, nih geus Nadine. Nadine milu nih Nadine. Kamu wae geus gila. Nadine. Milu. Kakaraeun aing seumur hirup boga kembang api. Teh salah ieu si boy sagede kieu 50.000 asa mahal-mahal teuing. Sal, aya urang babakaran yang si Boy daripada cicing wae sorangan di dinya siga patung. Embung ah jigo maneh sorangan. Hayu mana teh lain moal-moal lumayan babakaran tama-tama beuteung seubeuh atuh mana teh. Mumpung loba tahu si Boy teh. Moal ah urang haji gue maneh sorangan. Bener moal milu. Bener. Maneh mah diajak anu bareng hakan mungul. Lumayan ieu beuteung bisa beuheun mumpung si Boy balau. Sok buru hayu. Embung aing maneh meni maksa teh urang hayang sorangan. Konyol maneh mah diajak anu bareng hakan mungul. Ada tajam kernaon maneh? Meni kepo tanya wae kernaon Kira-kiranya kawas urang. Jam modal di deuleu. lain sewot. Kok tah jurig nangka hakan tah. Ah mabuk kieu daging aing mah pait. Oh, ngagugulung habogo. Sar. Dudana tah. Ah keur kieu we. Aisal, ayo urang naon? Iya ati tete tah. Ah urang libur heula dek tahun baruan. Jor iyo, sahiji ieu. Hayu ah, pamasan embung. Mending tahun baruan di masjid meh bermanfaat. Ah terame tahun baruan di masjid mah. Hayang rame mah duruk nih mah, hayu sarang ah. Hayu. Aduh tuh nu ieu teh keur ke jam 8 mendingan nih kopi heula. Ah Aduh, ku kopi anggar we tuh nu piraku deg-degan ku korek api mah. Sa, gerak aja rong sepenting, lagi tulakan pantauan aku mak. Ah isa mah mahal sare haji gue mah isa mah dek ngadaguan jam 12. Ya ayah wes.
sia mah. Nah ya naon atuh jam 12 sama kajeng ditutungguan segala. Teu ka jero moal. Moal juga mah. Ngadaguan jam 12. Kumaha maneh we rek hees rek moal. Baru teh sia jam 12 ditutungguan. Aduh, tolong Eta si pilek masih keneh ngerongkol. Sugan teh geus nyaring setek pisang. Sam, nyaring kalau kayak di luar. Mama nak korek nama dek nyengat kembang api teh jam 12 can. Jam 12 naon sih teh jadi isuk-isuk. Tuh panon poe geus meletek. Malin pangageuing ke jam 12 teh nyosa dek nyengat kembang api. Teu alari teuing aing kudu ngadaguan jam 12. Sok mah geus siapa itu? Sudah sejarah. Teuing mama isal jadi we gagal tahun baruan teh. Yo jam penting kene jam 8 we haban. Ya gitu sih sia. Menteron tahun baruan bere kembang api yang kences. Aing keur kakara mah boga kembang api udangna jadi kaberangan jadi we teu bisa diseungeuteuh. Aing namjana. Aing kunaon maneh sa? Tolong seran sing budak bolon wae dari seungeut ka api teh. Gobora diseungeut urangna ge karek nyaring kaberangan. Bae ini sudah teh mau hurung da mah kences eta. Basah. Si goblok, awas ya Sarboy nipu kaing. Mai teh jadi tahun baruan, Ma.